Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkeun nampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sanjeuna Kanjeng Nabi teh parantos ngadawuh kieu, la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawai wal hitanu fil ma'i wal malaikatu fis samai. Hartosna kieu saur Kanjeng Rasul, la yastaghfiru yaktos bakal ngahapunten ka istri anu taat anu tumut lizaujiha kanu jadi carogena. Naon bakal mangyulkeun hapunten teh? At-tairu manuk, rupi-rupi manuk anu halaliber anu aya di awang-awang, ta eta teh bakal ngahapunten ka istri anu tumut ka carogena salagi henteu miwarang maksiat gitu. Ta eta bakal nyukeun hapunten. Wal hitan nya kitu deui anu bakal manyuhkeun hapunten kanggo eta istri teh anu taat teh mang pirang-pirang lauk anu ageung. Diantawis lauk paus, lauk hiu, eta hitan teh lauk anu ageung. Tasami bakal manyuhkeun hapunten ka istri anu taat ka carogena. Wal malaikatu fis sama, nya kieu deui bakal nyuhkeun hapunten teh para malaikat anu aya di langit, anu aya di matahari jeung di bulan. Dugi ka irah ieu langit teh manuk, rupi-rupi manuk, lauk anu ageung, malaikat manyuhkeun hapunten teh madamat pirido jaujiha, salagi eta istri neta salagi eta istri teh langgeng dina milarian ridho carogena. Hartosna dina anggoning ngajan rumah tangga teh teu len-len milari ridho carogena, tah berarti eta teh aya dina pangampuntenna malaikat lan teh lauk anu ageung sareng pirang-pirang manuk. Jadi kudu salamnya teh milari ridho caroge, ulah nyulayaan, ulah membangkang ka caroge. Ai piumi orang maksiat tong itu umut can caroge. Ayyuma mru'atin asad zawjaha fa 'alaiha la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Margi sahawa istrina anu nyulayaan ka carogena hartosna tumut ka carogena sehingga sampai nusud, fa 'alaiha la'natullah, maka kangge eta istri anu nyulayaan ka carogena aya dina laknat Allah, aya dina laknat malaikat, wan nasi dina laknat jami. Sadayana pokok sadayana eta makhluk Allah bakal ngalaknat kata istri anu nyulayaan kana perintah carogena. Jadi dina naon wae salagi henteu miwarang maksiat mah kedah tumut. Diajak ulem kedah tumut gitu. Ulah sampai istri pacaroge teh cangkeuleun ngantosan. Ai ancamanana. Misalkan carogena ngajakan ulem ka istrina, ai istrina teh mungkin antosan nilai kagok sinetron misalkan
sampai kulem carogena teh ngantosan di kamar nyalira wae. Tah kumaha anu sapertos itu? Saur Kanjeng Rasul, ayyumam roatin daha zaujuha ila firashihi fashawwafat bihi hatta yanama fahiya mal'unatun. Sahawai istrina anu diajak ku carogena diajak ke mana? Ya diajak ke kamar, diajak kulem. Pasawafat ngan istrina teh hare-hare wae engkin engkeng lekedak deui pameng antosan heula antosan di kamar heula. Sampai cangkeuleun carogena teh dugikeun ka kulemna hatta yanama dugikeun ka kulemna pahiya eta istri teh mal'unatun dilaknat. Wa yumamra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fi suhtillah tahiyya fi suhtillah ila an tudhikahu wa tastardiyahu. Nya kitu deui saur Kanjeng Rasul, sahawa istri nu merengut duka tah merengut mah sababna mah merengut kahayoungna teh can dicumponan ku carogena. Ari carogena teh can mampuheun ngalaksanakeunana da kana kebutuhanana terbatas. Penghasilanna teh terbatas. Merengut teh misalkeun jamerdun we ka caroge teh misalkeun buat baud payunan cahaya teh pamun teh caroge teh pahiya bisuhtillah. Maka eta istri teh aya dina bebendu Allah dugikeun ka iraha ila antu dohikahu dugi ka senyum deui eta istri teh ka carogena seuri deui salamina merengut mah hayu we meureun aya dina bebendu Gusti Allah wa tastardiyahu sareng nyuhun milariri karidoan eta si istri ka carogena. Berarti peminyu tos senyum deui seuri deui teras nyuhunkeun ridho carogena berarti moal aya dina beban doa Allah. Jadi teu kenging merengut nya cenah saur Kanjeng Rasul nalika urang dan caroge tah can mampu ngalaksanakeunana da kana naon karena emang kebut ayeuna mah naon misalkan teh pada melanda susah beriman disyukuri seueur sakedik kena penting mah sarehat lah. Jadi lamun merengut wae ka caroge cenah bakal naon bakal hideung pamun teu na lebet kubur. Cek Rasul deui sami ayyu mamra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabriha musawwadatal wajhi. Sawisina nu merengut jamedun ka pamun teu carogena teh illa qoma tanging bakal digugahkeun min qabriha mungkin di lebat kuburna bari hideung pamun teu na anu sakitu geulis mencrang teh ku gara-gara di alam dunya anu teh ngabaeudan we ka suamina tangkin di lebat kubur teh bakal hideung pamun teuna. Wa ayyu mamratin rajat min dariha bi ghairi idni zawjiha. Matak salamina istri mah kudu milarian ridho caroge bade angkatan kudu aya ridho caroge kapungkur masih sareng ibu ramana emang ridho ibu ramana tayina mah tanggung jawab teh kana suamina segala sesuatu teh kedah aya ridho suami pami naon angkatan bade kaloroge kedah aya izin suami ridho suami. Ayeuna ayyumam ra'atin sahawa istrina kharajat min dariha keluar ti bumina bi ghairi idni tanpa aya izin tinu jadi carogena donas ulunus we keluar gitu la'anahal malaikatu hatta tarjiha bakal ngalanat kata istri malaikat dugikeun ka uwi deui eta si istri teh ka bumina.
Jadi selama angkatan keluar dari angkatan teu nyarios heula berarti eta istri teh ya dina laknat malaikat. Bahkan sahur kanjeng Rasul ma harajat imratun tepati keluar istri di bumi carogena tanpa izin carogena illa la'anaha kullu syai'in angin bakal ngalanat kata istri teh setiap perkaraan talat alai syamsu anu kacangan ku matahari. Salam dunia kan kacangan dah eta sedena bakal ngalanat hatta hitan sehingga lauk anu agung anu aya di lautan. Penting-pentingna menan istri teh kedah milari ridho carogena bade angkatan senaos misalkeun ka orang tuana ka sepuhna tetep kedah nyokeun izin abdi bade ka mamah heula nya nyokeun widi ulah sampai cara ge urang dikantunkeun keluar dedeupun ka mana istri teh nya teu nyarios heula. Ngariung sugan di mana ya? Di Bang Emok. Qalat Aisyah radhiyallahu anha nyarios ummul mukminin nyata Siti Aisyah radhiyallahu anha muga-muga ngaridwan Gusti Allah ka Siti Aisyah ya ma'syarun nisa'i golongan para istri law ta'lamunna bihaqqi azwajikunna pami diumpamikeun anjeun terang hoyong terang kana hak suami-suami anjeun alaikuna kewajiban aranjeun la ja'alat al-mar'ah minkunna tangtosna eta istri minkunna teh aranjeun teh tamsahul gubar kedah naon tamsahuna musab kebul an kodame jaja anu ayana rapal tina dua dampal carogena karena gitu masih berlebihan teuing nya mikos raja ya emang raja gana bu cara itu teh caroge urang teh raja wios raja urang cek batur hideung cakeut ge raja urang da cek urang mah kasep cek batur mah hideung cenah caroge teh wios nguping batur urang mah resep hideung anu hideung mah sok kuatan kuat papanasan maksudna sok kuat papanasanana kaserangna kuat nah eta nya sampai kadinya nya pami diumpamikeun gitu hayong terang hak istri hak suami kewajiban istrina pami misalkan aya dina dampal sampeana caroge teh aya naon lembu eta teh cenah diusap nah ya urang usapan teh teh kebul hungkul aya leutak misalkan tos di sawah nah kan teu tepi ka dinya nya urang da caroge oge pirako itu misalkan eta berarti ku ageung-ageungna hak suami anu kewajiban istri. Wa qala sallallahu salasatun la yaqbalu lahum salatan wa la turfa'u lahum ila samai hasanatun. Saur Kanjeng Rasul aya 3 golongan anu Gusti Allah moal nampi kana salatna hartosna henteu janten ganjaran hartosna Allah moal masihan pahala salatna ka eta 3 golongan.
wala turfa'u lahum wal diangkatkeun eta pahala amalna ila samai ka langit hasanatun kasayana, jadi moal diangkat kasayanana ka langit. Mana tur golongan teh hiji al abdu hamba sahaya al abdi ku anu minggat tinu janten min sayyidihi tinu jadi sayyidna, minggat tinu jadi sayyidna teh bari teh aya udur. Pamaya udur mah kana sieun dirogahala sieun didolimi sehingga naon kabur karena naon lebihan kana pangdolimna. Tah eta mah teh sawios ieu mah kabur menjadi sayyidna bari teh ujur. Tah berarti salatna moal ditampi ku Allah, hartosna moal janten pahala eta salat. Hatta jadi dugikeun ka wihdi eta si hamba sae teh kanu jadi sayyidna. Wal mar'atu sahitu golongan anu kaduana anu meuli tampi ibadah salatna hartosna Allah moal ngaganjar kana salatna nyaeta istri anu bendu ka eta istri jauh-jauh carogena. Benduna mungkin aya alasanana kan nya. Di mana-mana sabab pasti aya akibatna gitu. Pangna akibatna caroge bendu teh mun aya sababna naon teh ya, karena istilah teh nusyuz lah. Seperti nusyuz datosna membangkang. Hatta yardo sainga mikarido deui eta carogena kanu jadi istrina. Salami masih bendu mah gitu. Sanajan getol salat eta istrina sampai bendueun lah. Bendueun amanan tutumut ya atana pinga nyeri teh ka carogena. Cariosanana misalkan kasar sampai bendueun. Tah eta moal ditampi moal diganjar salatna. Wasakronu nomor katiluna golongan anu moal dipasihan pahala hartos moal ditampi ibadah salatna jalmi anu mabok al mutaaddi bisakarihi anu ngahaja-haja dina mabokna. Mana yang disebut gaul dia gaul mah mabok ngaji bener. Lakin mah gaul teh mabok. Anak gaul digauli nangis. Al mutaaddi bisakarihi mabok mah ngahaja-haja. Ta eta moal ditampi salatna hatta yaswa dugikeun ka cager nya salat lagi da moal da mabok lieur. Berbo salat kana teh mabok mah hatta yaswa dugikeun ka warasna deui cagerna deui tina eta mabok mah. Jadi eta tilu golongan teh moal ditampi ibadah salat hartosna moal diganjar ku Allah pahala salatna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qalat al mar'atu li zawjiha ma ra'aitu min khairan qad faqad hubita amaluha. Di mana-mana istri nyarios sapertos kieu ka carogena teh. Amah teh aya kasayan pisan. Amang leuwih pikara sepeunana hideung caketreu teh leutik deh. Misalkeun penghasilan alit deh cukup kana naon deh. Tah misalkeun kitu dilemahkeun lah gitu, disepelekeun, direndahkeun. Teu aya kasayanana pisan naon pulunganana. Tapi anggar we da. Bari kitu di engko dipoyok tapi dicaketan wae kan gitu. Faqaduhu bito amaluha maka bakal dilebur amal ibadahna eta istiku sabab nyarios anu ngaraheutkeun carogena eta. Jadi ulah nya kitu deui caroge ulah nyeri ka istrina.
istri ulah nganyeri ka carogena disebut jalmi muslimah manan kasaha wae oge teu kenging nganyeri baik dina cariosanana tetapi tindak lakuna. Al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi.